Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring Roswati SPD di SMA Negeri 8 Kota Bogor. Ngawulang bahasa Sunda bade medar materi wawacan kanggo kelas 11. Wawacan mangrupakeun salah sahiji karya sastra Sunda anu ditulis dina wangun pupuh. Di mana pupuh anu dipake nuliskeun wawacan biasana leuwih ti hiji. Kumaha eusi carita, misalna wawacan anu ngagambarkeun kaendahan alam biasana pupuh nu digunakeun pupuh dangdang gula. Perang biasana ngagunakeun pupuh durma. Wawacan teh eusina ngalalakon jadi carita anu dipanggihan aya tema, palaku, latar, galur, carita, puseur sawangan, jeung amanat. Asal wawacan. Wawacan asalna ti Jawa. Wawacan nyaritakeun ngeunaan kahirupan mena atawa raja-raja baheula anu ngagunakeun bahasa Sunda baheula atawa bahasa Sunda buhun. Maca wawacan disebut seni beluk. Maca wawacan disebutna ngabeluk dilakukeun ku sababaraha urang aya nu dibaca jeung dihalangkeun luyu jeung lagu pupuhna bari dipirig ku kacapi jeung suling. Seni beluk biasana ditanggap dina acara hajatan, salametan, jeung ngaruat. Guguritan, di dieu guguritan anu disebut mangrupakeun dangding nyaeta karangan wangun ugeran atawa puisi anu pondok nu disusun dina hiji wanda pupuh. Eusina nyaritakeun hiji kajadian, kaayaan, alam atawa rarasaan atawa pokok pikiran anu ngarangna. Guguritan nyaeta karangan wangun ugeran atawa puisi ukuranna pondok diwangun ku hiji wanda atawa pupuh teu ngagalur jadi carita, wanda pupuh sering jadi judul. Bedana sareng wawacan, karangan wangun ugeran puisi ukuranana panjang diwangun ku rupa-rupa wanda pupuh ngagalur jadi carita, wanda pupuh teu jadi judul sabab dipakena rupa-rupa pupuh. Eusi guguritan. Eusi guguritan umumna mangrupa papatah atawa piwulang, kaendahan alam, rasa cinta lemah cai, pangalaman kabatinan, musibah alam, rasa kanyaah kolot ka anak, jeung rasa kasedih. Pupuh nyaeta puisi kauger atanapi ngabogaan patokan atawa katangtuan ku guru lagu, guru wilangan, jeung jumlah padalisan dina sapadana. Patokan jeung katangtuan dina pupuh nu kahiji guru wilangan lobana engang dina unggal padalisan. Nu kadua guru lagu nyaeta sorab vokal dina engang panungtung kecap unggal padalisan. Guru gatra nyaeta jumlah pada dina guguritan atanapi wawacan. Jumlah pupuh jumlahna aya 17. Dibagi dua nyaeta aya nu disebut pupuh sekar ageng jeung pupuh sekar alit. Nu kalebet pupuh sekar ageng nyaeta kinanti, sinom, asmarandana, sareng dangdang gula. Anu kalebet pupuh sekar alit nyaeta balakbak, durma, gambuh, gurisa, juru demung, ladrang,
lambang, magatru, mas kumambang, mijil, pangkur, pucung, sareng wirangrong. Mung sakitu pedaran pisimkuring. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.